aing dah mau anak kumata mah. Kieu orang yang bisa timitohanya garat dengan sanggup udah boga sorangan bae. Kerja mitoha kene apa? Orang celuing dan mitoha. Beuh mending minta kon mitoha aing daripada mamuhna mah. Dia kolot kapoe ngagetan bae. Mata nu ngagetan bae. Ari dia nek nanya mama piring kosong ka dia. Nek minta dengan saung mah jadi mauna naon? Sakalian jeung saung bae. Dia kolot kapoe misah-misah tinta mah dengan sangu ge kudu menta bae kana mitoha. Atuh daripada tama abi minta ka tetangga mah ngisinkeun. Teu mending kanu mitoha. Ka dia. Tah dengan sangu tah. Kolot kapoe coba pangtoongkeun sawah malos. Nek nanti ditongan mah jamulan anu maling ieu. Maksud mah parena toong jasa bae. Teken moal ka arah ge. Galangana babol meureun geus gerabakeun pacul ka ditu. Atuh aja mah segitu jana bisa ka sawah. Paling baik ya. Astain tama dia palit ge asal ulah paculna bae. Aing mah aneh tak kana dia kolot kapoe. Aneh ku nanti aja jelema abi ge mah lain kuyang. Atuh hirup nek itu bae buntu kalakuan. Terus abi kudu kukuman mah adu lajer. Nahan oleh ka ditu ka sawah mengpeng keur banjir. Lauk teu meunangkeun wae abi tinggal aran. Bodo amat, nu penting mah laukna datang. Tama dia nek leungit ge moal kajang jeling mama. Contoh mitoha batur mah tuh. Contoh kumaha? Mitoha batur masuk ngelikeun rokok ka minantu. Ieu mah baru-baru meuli rokok nu aya nyarekan bae. Atuh mah dan dia mah banget bicarakeun ieu. Minantu batur mah usim hala dong ngalah suluh ka leuweung. Usim hujan naon oled ka sawah. Ieu mah usim hala dong ngajedog, usim hujan norongkol. Nek kumaha pikarunyaan mitohana tama. Coba mikir jageus anakan. Lamun teu lope ka anak nang sedayang aing lebeungeut mitoha. Heh, deuleu ieu beungeut aing deuleu. Tintorek tingku bating sami soek majar pimping urut keur peuting. Palingan samping aing dalobrak horeng ku dianya. Ngalaga teh mama. Aduh. Gantian samping aing. Aing mah teu seubeuh pikir kunaon tah anak aing daekeun bae kana dia. Atuh manan kitu ge mah abi suami idaman. Harenak aing mah ngadenge nage. Mak, jarang minantu sabar doang abi. Mitoha ngorocok bae ge sabar bae abi mah. Didengen teu dicilian bae. Oh, berarti ari aing ngomong telok didengekeun. Aduh. Dan dapat oleh meureun. Ari dia dipelet makena entah ku kolot kapoenya. Make teh kotok lantung kitu. Naon kunaon kitu mak? Atuh eta salaki doang kitu ge dikukut bae. Nek nyer salaki nu kumaha deui kitu mak, jasa kitu mah bager. Percuma bager ge eta mah eueuh duitan neng. Alhamdulillah bae mak, ja unggal poe ge setor bae. Nu bener dia neng, kapan mama telok dibere? Naon mah hayangnya? Atuh hayang lah. Gera bae tuh cokot ka sepiteng, ja unggal poe setoran tai. Saruana tadi ajeng kolot kapoe. Mun aya maka dieu mah tekanan gayang ulah dibuakeun lawang. Ada goreng ge eta kolot ai. Atuh daripada tama suka jor imah ge keludak lelek doang. Imah kikitin bae. Mere modal henteu sakalian. Teh deui dengekeun bae meujeuh. Kayak capean sorangan ieu. Oh, mun aya di dieu mah dikabut di ku atas sumut da. Ngomongna dia kolot kapoe. Itulah hirup mah kudu daekan ongko. Atuh kudu daekan mah. Kok mau lamun mitohana melikeun udud mah? Oh, atuh tambah semangat bae maculna ge. Gawe ge encan-encan acan geus sambil belikeun udud dia mah. Atuh gawe ge mah teu udud mah tunduh. Haya jeung meuli udud. Wah, ditu aja idaman oge mah. Mejeh gandeng. Nu hade maculan sawahna nya. Saltian nek maculan sawah. Terus dia mah paculna ka mana? Batur nek ngalah cacing jeung useuh. Kasar minantu kempleng. Naon hirup urang nek ngumur kieu bae? Atuh nek kumaha deui ya? Ada teh hirup nungguan paeh ieu. Pae ge kudu jeung bekel Matin gua deh ya, tera kau tunu paeh kudu mekel kejo lauk asin ho. Meuje bae sakalian jeung sambal delan. Soalnya ngajengkel ngora, pelempan. Ih, ngomong asal betus bae. Maksud aing mah, pae ge kudu boga duit jeung biayana. Kumaha mun paeh ku arila? Barang teu boga duit. Mitoha bae gadekeun yang jaga gede keneh. Nan dia mama aing kolot kapoe. Henteu mah henteu. Coba neng emak cokotkeun gelas sakalian jeung caina. Ngomong bae mak, cokotkeun cai nginum gitu. Oh, eta lah. Dia teu dek ngerti tadi aya kolot teu dek makeun cai-cai acan. Oh, gelas na puguh mama. Denge, ari gelas halosin kamari nang malikeun emak ka mana?
Pareupet ku adi sawat-sawatkeun, pasena taman nyawat-nyawatkeun pakakas. Mana lah mah dicocokkeun ta beling ka sumutna. Tah digayem. Si tah rauk-rauk bae ngakanan beling. Ngan ha bener tadi ari pasa sok nyawat-nyawatkeun piring gelas ah. Reflek ta mama ngaranna keur pas saya. Ulah kitu hirup malup meuli deui ku heueuh. Saki mah masih bending mak nyawat-nyawatkeun pakakas. Batur mah komo loban hampang leungeun. Atuh leungeun mah hampang kolot ka poe. Makana yang lamun urang keur hoghag ulah sampe nyahoun kolot mah. Atuh nek ngomong ka sade lain ka mama. Ai kan nyaho sorangan, mama geus ku hewa bae ka. Hantem ai cerita kieu-kieu tentang atuh tambah hewa bae batur. Ari ai sok ngomong kumaha nya ka emak. Mun pas saya cek ai, masuk nyawatkeun sagala pakakas gitu doang. Atuh kuduna ulah loba omong, bejakeun bae parepes ku ucing kitu. Ya mau libere di teh ku mah gelasna. Ih, ting torek. Sagar ku ari mah panyakit salaki dia neng. Penyakit naon, Mak? Penyakit abrengna. Jadi jelema abreng-abreng teuin. Teuin, Mak. Komo batur mah pamajikan sok beak di jotosan. Ai mah alhamdulillah awak macan pernah ka toel. Atuh pira ku dia rumah tangga geus seubeuh teu ditoel-toel acan. Paribasana eta mama. Oh, paribasa. Malah dia geus anakan pira ku teu can pernah ditoel.